lamun urang hirup geus rada kolot mah wayahna kawauhna rada dipindahkeun saeutik anu keur ngorana mah wauhna jeung tukang main bola, tukang main gaple, tukang main catur, kadang-kadang tukang korupsi wali keur ngora ieu lah lumayan yang sabeuleum-beleumeun teh mah geus rada kolot tapi indah kawauhna kuari indah setik rada ka ustad ka kiai asal wau we ulah merena naon ulah kege ustad da kitu betaheun ieu ulah merena naon. Nah ieu urang kawauh nu kuari teh horeng aya mangpaatna jaga di akhirat babarengan teh horeng aya mangpaatna di akhirat.